Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Agus Keboy. Oke guys, di video kali ini kami akan mengintip Agus Keboy dan kawan-kawan sedang bekerja di home industri makanan ringan. Apakah keseharian Agus Keboy dan kawan-kawan seperti apa di tempat kerjanya? Kita langsung telusuri aja, jangan lama-lama ya guys. Kita langsung berangkat. Oke, kembali lagi bersama saya di channelnya Agus Keboy. Saya sudah sampai di perusahaannya, tempat kerjanya Agus Keboy. Kita langsung intip langsung guys. Come on. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, oke guys, saya telah sampai di perusahaan tempat kerjanya Agus Keboy di sebuah perusahaan home industri makanan ringan. Kita langsung intip kesehariannya Agus Keboy dan kawan-kawan, kerjanya seperti apa dan seperti kayak gimana gitu guys. Kita langsung, inilah orangnya, selain humoris, tukang bobodoran, dan dia juga kerja rajin kerja lah gitu. Kita langsung tanya-tanya. Assalamualaikum Pak Bos. Agus Keboy. Gimana, sehat? Sehat. Oh, Alhamdulillah. sudah berapa lama di sini kerja? 20. 2 poe. Oke guys, ternyata Agus Keboy baru saja kerja 2 hari katanya gitu. 2 hari katanya gitu. Itu apa itu? Namanya itu? Nama nanti kerupuk gue. Kerupuk. Ini buat dikirim kemana, Mang Buat Agus? dikirim kemana ini? Kirim si bos. Si bos. Bandung. Oh gitu. Bandung Jaya. Kerja masuk jam berapa kerja? Kerja teh 9. Oh jam 9. Keluarnya jam berapa? Pulangnya? Yang pulang teh 3. Jam 3 naon? 3 sore. Ini siapa ini? Teman? Itu teman Wadang. Oh, siapa namanya? Orang yang Hah? Nan. Wah, namanya siapa itu temannya? Ada siapa aja teman di sini, rekan kerja? Kerja teh nan tak apa. Rekan kerja Kerja teh nan. Atau babaturan damel. kerja damel. Babaturan Kerja damel. damel. Babaturan damel saha wae ieu. Saat teh Basa betul. Sunda we nya atunya. Sunda we tuh. Saha namina ieu? Rerencangana. Lancar. Ieu saha namina rerencangana? Amina saat teh budai. Kode. Tarasan namina saha? Tarasan namina saha? Wah, pamina itu saha namina? Itu Heeh. Ani Oh, nya ini istri saha? istri saat teh Biis Oh, ai bojo Ma Agus Keboy tadi canak. Damel. canak damal mah. Mana? Neng Siti, Neng Jadi Siti. Neng Siti ka mana Neng Siti? Ini Siti mah balik. Oh balik, mohon. Oke guys, katanya istrinya sudah pulang, katanya pulang dulu. Itu Siti ke Bogor, istri. Istri Oh istri. Seur naon wae? Mang Agus, ieu damalna seueur ti Iraha ngadamalna ieu meuli seueur kieu. Mohon. Ayo ningali ya, hoyong ningali. Pada kalabat bios, Mang Bios. Agus. Mangga. Yang ninggalan. Hoyong ninggalan. Aya naon wae gitu. Ah, iya geuning seueur di dieu tah. Aduh, seur ieu saya sorbana ieu. Seueur Iya, guys, saya. ternyata ya. Mang Ieu Agus. warna naon ieu? Hmm? Ieu warna naon ieu sorbana? Soban iya soban naon teh Seban palit. siap balik Mau Agus Keboy aya naon wae ieu teh? Seueur pisan. ya bisa Aya naon wae namina ieu teh? kami teh naon Ka ieu naon kieu namina? kerupuk Kerupuk naon? kerupuk bodas Oh, kerupuk bodas. Upami ieu. Ya hoyong terang ieu naon namina? Paling ieu atuh. Kapal Kelang. kayu atau Mang Agus na. kelang Oh, kelang. Seueur nya apa mi ieu naon ieu? naon teh bodi teh Seueur naon naon teh atuh cenah Agus Keboy mah. teh naon teh Kue. Makroni. bakoni Makaroni. Makroni eta mah panggilan cenah. Guys, makroni ya. Makaroni seueur teh Naon deui ieu tah paling dia naon ieu Mang Agus geuning karieu ieu mah tah. Baru uleuh Mang Aya Agus. baru uleuh dieu mah nya. Tah ieu naon ieu? Naon Mang Agus eta nu kitu teh? iya jablay Oh, jablay. Iya, Iya, jablay. jablay Oh, iya geuning jablay ini sebatna nya. Atuh meresok mangga Mang Agus. Pami jablay mah sok mangga Mang Agus. Itu yang disapa heula itu Sok sapa heula ka teman-teman YouTubers di seluruh Indonesia. Kumaha cenah Mang Agus perkembangan YouTube Mang Agus? Oh, kadi atuh tuh sapa heula. Sapa heula. Hai. Hai.
Tepangkeun deui atuh sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bedai yang teman yang YouTube Ya. Agus Keboy. Agus Keboy. Jangan lupa subscribe keren Eset Keboy. Atur dulu atuh. Matur nuhun dan saya nam terus sampai kalamin. Kasih bye. Dadah. Dadah Jam Agus. Oke guys, itu kesehariannya Agus Keboy di tempat home industri makanan ringan. Ternyata orangnya rajin banget ya. Aduh, orangnya rajin banget. Ini ada Andi ini. Andi Pentol ya ini temannya ya. Assalamualaikum. Biasa ngaganggu sekedap. Waalaikumsalam. Oh, iya temennya Agus Keboy. Mohon. Atas lami di dia, Kang. Oh, alhamdulillah atas. Oh, mohon. Agus Keboy. Kumaha Agus Keboy teh jalmina rajin teh? Rajin. Rajin nganyuk. Sumpeng kade kita bos. Assalamualaikum, pamannya sa Kang. Nepangkeun. Nang nul. Agus Keboy. Mohon. iPhone bojona ka mana? Saya. Wih, saya tak ke Assalamualaikum, ya jadi saya. Ijah ya, mah Ijah. Ijah. Oh, Ijah. Rajinnya orang dia mah nya. Ngeureuy we jang. Kedik-kedikeun tami nganggur. Abah mah Itu kamu dikitun ka mana Pak ieu teh? Awalnya Kak Agus Geboy Kamu gitu. dikitun ka mana? bade ka Bandung, ka Jawa. Oh, gitu. Ada Agus Keboy teh kumaha jalmina rajin teh? Yang kitu teh we rajin. Kan enjuk. Nu tas dibungkus. Rajin. Anu tas dibungkus ke dibukaan deui. Oh, rajin tuang we nya. Tukang ngaruksak. Sauna teh bodas, sauna teh kasep bodas. Oke guys, mungkin sampai Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya untuk mengintip kerjanya Agus Keboy dan kawan-kawan. Nanti untuk next video selanjutnya kita langsung di review lagi. Oke guys, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.